Kenu telat codona ulah ngaraoskeun hina malah mah kedah bahagia sabab jauh tina dosa jodoh pati jeung bagja eta aya nu ngaturna anging Allah nu kawasa urang kantun ikhtiarna supados deek jodona tong liren dina ngadua cing yakin dina manahna eta syarat ijabahna penta ka Allah Ta'ala dina sabada salatna barengan ku ikhtiarna insyaallah kenging jodohna pami kapendak jodona penta ka ibu ramana datangan ka aranjeuna sok bawa ka kauana sabab cinta nu leresna laingan ukur lisana dibarengan jeung manahna teu kaluarna hukumna lamun bener urangnya sok atuh geura ditikah ulangan janji serapah ngadonambahan masalah.